bebesan. Kadaria orang ngumpul seserian, tapi omat ulah sok seri sorangan. Bisitana cek batur jelema edam. Wih, santai berat. Santai tiba mana euy geus gaya kieu euy. Atuh. Aya nama Qasim teh jadi bos berat. Pas ketemuan jeung relasi biasa, bisnis. Oh nying boga relasi segala anjir. Relasi naon mana bisnis naon Qasim? Kas kos bos Qasim gitu. Nying bos Qasim anjir. Heeh. Ayeuna teh bisnis kana naon bos? Qasim teh berat ayeuna teh menemukan prospek jang jualan anu menjanjikan berat. Pan ayeuna teh barudak teh keur usum jangkrik kalung. Tah Qasim asup di dinya. Oh ngalah heula riputing Qasim teh ngarabutan jarami. Beurangna dijual. Lumayan berat cair. Oh jadi bos jangkrik kayaknya tanya. Atuh Qasim gitu lah. Aing kudu nyebut bos urangnya. Atuh. Oh, siap lah bos. Iya urangnya disebut jangkrik bos. Nah. bener. Lain aya teh jangkrik kalung eta sabaraan mana ngajual? Tergantung berat. Jadi Qasimnya dengan penampilan menjanjikan ya. Hareupeun relasi mah kudu nya. Penampilan nomor hiji benar. Jadi si konsumen teh nya percaya ka Qasim. Oh. Tah, nya aya 3 kategori berat. Jangkrik kalung nu supernya nu kahiji nya. Tah kalungna teh kalung emas. Mahal. Kalungna emas. Terus Anu kadua jangkrik kalung perak rada bawah saeutiknya hargana. Nu katilu tah jangkrik kalung perunggu. Tah mah standar eta mah hargana dirinya rek pesen mah. jadi cek aing gelona sih mah. Jadi cek aing sih mah. Lat ubar we kieu geus anjing nya jangkrik kalung anjing. Aya emas jeung perak. Teu sakalian anjing eta jangkrik tamaga atawa misalkan jangkrik kuningan gitu. Atawa besi urut. Tah. Ai di dinya anjing ngabanar jangkrik atawa ngabanar rongsok teh. Anjing aya wae si Qasim ampun teh. Aya wae ieu anjir ya. Kadal buntung. Lain kali kemarin ya bibi Jakarta teh resep meureun nya tuh pugu resep kacida pasti di kota mah atuh. heueuh dahar oge di restoran bibi mah di ditu. Anjir ngareunah urang bi dahareuna bi. Heueuh tapi teu apal menuna bibi teh Bibi ka di ditu kamari dahar naon eta? naon ya engpo deui pesen spasi kokonat cawase ai cebu teh urap geura. Bi mantong jauh-jauh ke Jakarta urap mah seueur di dieu ge. Ya guysnya di lamur ge seueur urap mah. Untungnya anjing teh dibere ieu urap daun kedang geuning. Hah, aya wae iya. Daun kelot. Pernaon di kos? Eta geus kas kos dewa pohoan di dinya mah berat bos Qasim gitu. Oh, poho anjing. Siap bos. Pernaon Cicing ya? bos? Ulang ngaganggu cicing ya keur ngahubungi relasi biasa nu pesen ka Qasim Senaon? jangkrik tuh. Oh. Poho anjir harus jadi bos jangkrik ayeuna mah. Sok pilih bade nu mesen. Lur. Nya berbagai jenis jangkrik bukan nama ka Mang Qasim. Nya ka bos Qasim. Rame urang orderan euy. Atuh. Penampilan meyakinkan kieu mah pas nu pelanggan ge puas berat. Jangkrik ti Qasim mah. Cinjem korek mah. Cicing berat ulah ngaganggu ya Qasim keur ngobongi relasi. Buru atuh kos aing geus teu kuat hayang udu disetting nyeum korek sakedeung. Tahan heula geura berat sakedeung. Teu bisa kos. Aing mah perokok aktif teh.
teu bisa rokok aktif aing mah. Bro. Didinya perokok aktif, Brad. Heeh. Anjay. Atuh meureun didinya mun modo teh laharnya, lahar panas apa dingin didinya kaluarna, Brad? Nying. Nya da aing teh Gunung Merapi aja. Maksudna anjir perokok aktif teh ngarokona tuluy. Tuluy ngarokona si teh. Lain gunung bae. Ya wae. Tapi lamun ditelepon berarti bisanya nyambung. naonana Antena aktif. anjing. Nah, isi kosim ngacaprak na ampun teh. Please kos. Isi teh. Ya, lamun misalkan didinya status geus jadi bosnya, tong rempak atuh sirah teh si teh. Ya guys. Anger we anjing si Rama rempang geus jadi bos ge. Aya wae ieu anjir. Tatangkalan. Tatangkalan anjing. Kunaon diceng barenyot heuh banget. Hampir-hampiran, Brad. Aceng bobor karahayuan, Brad. Naon bobor karahayuan teh? Hampir eleh, Brad. Kumaha deh? Gelut. Pokona, Brad. Untungna aceng eta, Brad. Boga jurus tampele mepet geuning, Brad. Jurus naon eta? Tuluy Cimande, Brad. Anjing, Malah mah, Brad, eta jurus kuyang ngelop ge ku aceng kuyang ngelop cenah. dipake tapi angger, Brad, tak beunang, Brad. Heeh, eta benyut gitu anjir. Can iya puhut ceuli, Brad. Padahal mah aceng gilek gitu tak, Brad. Anjir teu lulus cek aing mah anjir nya latihan silatna. Dinya di perguruan naon eta? Aing curiga sih mangaceng mah euy di perguruan kera tipes cek aing mah ieu. Tapi kan kabeunang. Warah aing aja naon. Gajah ngapak, Brad, padahal mah. Naon? Gajah ngapak. Perguruanna? Nya. Jangan apa anjing ngacapruk. Aing gelut jeung saya teh. Engang, Brad. Engang dilawan anjing. Ngomongin. Ya, arek make Cimande Cikalong oge anjir ku engang mah anjir ripuh. Ripuh, ceng. Oh, nu sanggupeun anjir ka engang mah. Nya, Brad. Aceng pokoknya soak, Brad. Pakai jurus nanaon ge. Atuh. Anjir nya. Ya ceplak ka di aceng Yo, geus. atuh anjir. Balik. Bisa ceng engang dilawan atuh. Padahal mah geus ceplak teh tangkis ku aceng. Ceplak tangkis. Ditakis heula ka karek ceplak. Atuh salah anjirnya. Ya. Didinya najan cenah sajarahna didinya mantan preman. Tong wani-wani ka engang ngoceng. Aslina anjir loba nu kacaritakeun. Wanian kieu aing saroceng ieu. Hah, bisa wae ieu ya anjir engang Vespa ya. Engang Vespa. Lain eta ieu mah engang bebek 70 ieu. Bisa wae. Waduh, ya si bos sibuk terus yo. Atuh. Bos jangkrik gitulah. Rodang anjir, orderan pian kanumpuk gitu toh. Oh, Brad, alhamdulillah ayeuna teh, Brad. Kosimnya sukses terjun karena dunia jual beli eta jangkrik teh euy. Prospek cerah teh bener aya mah, Brad. Oh, syukur atuh ai kitu mah urang mangilu senang we buat orang maju ge nya guys nya. Malah ayeuna mah kosim melebarkan sayap usaha, Brad. Ditambahan ayeuna mah kana ternak cocoro. Anjing, cucunguk. Heeh. Ya. Na aya nu narimana anjir. Brad, geus aya pengusaha anjir kamari ngontek kosim. Cenas kosim titah ngernak cocoro teh eta. Terus atuh dijieun naon eta? Cenah cek manehna teh engkena teh dijieun balado. Balado cocoro. Anjing. Saha nu rek ngahakana atuh anjing si balado cucunguk. Ya wae si kosim anjir. Ya. Kadai sia maneh ditipu ayeuna usaha kana jangkrik geus maju. Terus ayeuna aya jelema anu nitah di dinya beternak cucunguk. Akhirna eta bisnis naon jangkrik teh teu ka leungeunan ku maneh, kaboler weh. Konsentrasi kana cucunguk. Engke maneh dina cucunguk geus loba,
nya geus konsentrasi dina cucunguk toloba cucungukna engke teh anjir pabrikna teh bakalan pura-pura bangkrut bakal pura-pura kahuruan gitu tah maneh we tungtung nama nu bangkrut nama Tenang naon kosima teu payu ge konsumsi we ku sorangan bijieun balado kuperihun dahar tara aya deungeun anjing akan babado anjing balado cucunguk si kos mumul anjing aya wae ieu anjir cucunguk batu